lamun aya jelema lahirna poe Jumat geus kanyawan ku ahli palak mah kanu jam sabaraha sia lahirna anak sia poe Jumat jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layo ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam saka beurang ada penting kanyawan oh kebal-kebal jadi dukun sebenarnya lah tuh ayat carana ya Allah ngadamelna ieu berarti atuh makhluk teh didamel ieu geus kajahoan jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta poe Minggu ke subuh naik nya Senin ke malaikat jang poe Senin naik poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta pano ya poe Salasa oh malaikat anu urang atuh ditambahi ku urang ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa moal dibere nyaho ku sia ngaranna atuh siang keneh aduh nyebutan malaikat bae kade hayang anu bo tolong batu cincin yang di sana aduh tungtungna sia jualan cincin bae cek malaikat bu budak jualan cincin bae gugul ngagerokeun aing teh mah budak pan teh etis eta nu mentek lamun aya jelema lahirna poe Jumat geus kanyawan ku ahli